Kecap pangantet. Sampurasun, rampes, wilujeng enjing rerencangan sadayana. Dinten ayeuna urang sarerea diajar pikeun ngantetkeun kecap pangantet. Aya nu terang teu naon sih kecap pangantet teh? Nah teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita semua akan belajar tentang kata keterangan tempat. Ada yang tahu apa sih kata keterangan tempat itu? Kecap pangantet nyaeta kecap pikeun ngantetkeun caritaan kana keterangan. Biasana aya samemeh kecap barang. Teman-teman, kata keterangan tempat itu adalah untuk menyetarakan atau menambahkan cerita ke keterangan tempat. Biasanya ada sebelum kata barang. Contoh kecap pangantet nyaeta di kangge nuduhkeun harti atawa tempat cicing. Contona di luhur, dihandap, digigir. Saterasna dina teh kangge nuduhkeun harti atau tempat ayana. Contona buku teh aya dina luhur romari. Nah teman-teman, contoh kata keterangan tempat yaitu di itu untuk menunjukkan arti tempat. Contohnya di luhur, dihandap, digigir, di atas, di bawah, di samping. Dina itu adalah untuk menunjukkan tempat beradanya suatu benda. Contohnya buku aya dina luhur romari. Buku itu ada di atas lemari. Rasna kangge nuduhkeun harti atawa tujuan arah. Contohna abi bade ka sakola. Saterasna kana eta kangge nuduhkeun harti tempat atawa alat. Contohna abi bade ka sakola kana motor. Anu katilu ti kangge nuduhkeun harti atawa tempat asal. Contohna abi nembe mulih ti sakola. Teman-teman, ka ini untuk menunjukkan arti tujuan atau arah teman-teman mau kemana. Contohnya saya mau ke sekolah. Yang kedua yaitu kana itu untuk menunjukkan arti atau tempat atau alatnya. Contohnya abi bade ka sakola kana motor. Saya mau berangkat ke sekolah menggunakan motor. Nah ini adalah artinya menggunakan ya teman-teman, karena itu. Selanjutnya ti kangge nuduhkeun harti atau tempat asal. Ti untuk menunjukkan arti atau tempat asalnya di mana suatu benda. Contohnya, atau kita dari mana nih. Abi nembe mulih ti sakola. Saya baru pulang dari sekolah. Seperti itu teman-teman. Rancangan sadayana ieu mangrupakeun contoh kecap pangantet di jero, di luhur, di handap, di tukangan, di hareupeun. Di jero itu di dalam, di luhur itu di atas, di handap itu di bawah, di tukangan itu di belakang, di hareupeun itu di depan. Digigir, sareng. Digigir itu di samping. Sareng itu bareng ya teman-teman, berbarengan, samping-sampingan tapi dekat, itu namanya sareng. Rerencangan sadaya anu atos diterangkeun kumis dina eta namina kecap pangantet. Nyaeta kecap kanggo nuduhkeun benda. Kata untuk menuduhkan suatu benda, tempat adanya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.